الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عطية riwayatkan ingsun saking Nyi Atiyah radhiyallahu anha muga-muga nilar bendu safa Allah anha saking Nyi Atiyah. Bagus mun pake ngaran kurang tah ngaran anak urang jadi kadengena agamais arobais jadi ngeunaheun kai masa kai mah Ibu Umi Atiyah ngeunaheun kan kadengena tiis anak ka mana ulina kai mah Oktavia. Aduh Gusti Allah henteu Oktavia aya eta tadi mah Ibu Kanisem. Aduh serem kadangana. Masya Allah ya Allah. Aya deui cek MZT mapan aya deui. Ya bibi ya Muhammad enak kan? Ya bibi ya Tugimin. Aduh Nabi Tugimin. Masya Allah, alhamdulillah. Qala ta'ala gojab ya Umi Atiyah. Jadi ngaran ge pengaruh. Sangat pengaruh ngaran teh ulah disangka. Bangsa ngaran Asmawi teh moal sugih jasa. Aduh, tapi ternyata aya oge sidu sugih man. Nuhina ngucap-ngucap ngelabat nuhina dan cegah ingsun sadaya minitibail janaizi saking anuting pirang-pirang janazah walam yu'zam alaina lan oranana den mistiakan ya nahyu ing atase ingsun sadaya muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih. Kami cek Umi Atiyah dilarang ku Kangjeng Rasul ngiringkeun janazah ngan teh dipastikan ka kami sebenarnya mah loba keneh salian kami ge anu dilarang. Jelas nama awewe sering dilarang ku Kangjeng Nabi ngiringkeun janazah ka kubur. Tidinya lah akhir nama jadi sababaraha madhab nurutkeun cek madhab urang mah madhab Syafi'i ulah awewe mah ulah ngiringkeun janazah ka kuburan ulah teteh makruh nage hampir makruh tahrim. Mun di zaman urang ayeuna mah lantaran boro-boro nulain ustad nage lurak lirik bae. Atuh boro-boro Ustad Habib nagalurak lirik bae. Otak geges ulah sakurang iring. Aya urang mah gua, ini kan mengantarkan terakhir bapak-bapak saya, kok nggak boleh? Situ yang nggak boleh. Mun gua urang dipasrahkeun udah lu aja gua pada pulang dah lu nguburin dulu situ dah. Coba ge ka awewe udah situ lu yang macul lu yang duanya ge ceurik sorangan ge tuh dititah ulah mangamu ku urang teh mun urang baralik titahnya bae nguburkeun ceurik sarewe. Emang senjata awewe itu adalah menangis, senjata paling istimewa jitu jasa awewe mah geus beakeun bae ngomong aja bae nyung sebrak ceurik. Kebingungan cek Habib ini bagaimana ini dirayu salah nggak dirayu salah saja senjata ampuhna ceurik eta. Ai lalaki mah senjata ampuhna teh ninggalkeun imah. Wah sabodo. Eta beda, jadi beda senjata. Teh geus tararis datang deui lalaki mah ka dinya tuh ngaranna ge buaya darat. Saya mau urusan lalai caritana jari nuturkeun ngiringkeun janazah ka kubur awewe mah dilarang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lalaki baik
Al-qaulur rajih bin nisbat li hadha zaman alladhi kathura fihi al-fasad. Tawi kaul kang unggul kalawan den nisbatkeun ka ikilah zaman kang akeh fihi ing dalam zaman apa karusakan wartafa'al hijabul narima ilang apa aling-aling Adam muttiba'il janaiz didinya wa adam. Jadi ittiba'ul janaiz ala nisa'i tulis di sisina wa hadza iskalun. Wa hadza iskalun la ala shawab adam muttiba'il janaiz. Ya, pas gitu. Ala nisa'i jadi kaul raja dinisbatkan ke zaman tahun 2012 mah anu loba pisan karusakan lantaran jelalatan mata-mata lalaki wartafa'al hijab awena geus teu make kerudung eta mah ada mutibail janaiz anal jalan iza ulah sok ngiringkeun janazah bagi awewe mah ulah antaran ke batur nguburkeun nya nama bobogohan kan eta penghinaan terhadap mayit minimal mata main mata tring trong nah kan lantaran mata ge bicara lain sungut bae akhi cek tukang syair dulur kaula anal jufun sanyana talakop mata teh tatahaddasu eta ngomong sabenerna mah lirikan pertama tring, lirikan kedua tring, lirikan katilu nyungsep. Atuh geus kitu sabenerna masyaallah. Tuh kitunya nyungsep da nyungsep hate luluh. Kok mau jadi beres senyum, waduh dunia ini milik kita berdua. Aduh budak oplok jasa. Yang lain ngontrak semua. Geus teu beres teh geus gitu. Akibatna atuh lamun kurang modal motor dijual eta akibat main mata. Akibat main mata motor geus beak sepeda dijual, sepeda geus beak baju-baju dijual. Eueuh jualan deui aya ge kitab tafsir Munir jual bae. Eta jahat jasa eta dari mata turun ke hati seperti kitu. Mantak ulah, mantak cekolot baheula mah jangan suka main api nanti terbakar. Budak kuari mah hayangnya ho terbakar na gua. Blon teh coba. Wal musibatu ma bariha mauqi'uha minan nufus mulihban lan utai musibah iku aranana lubar-lubar opo tunibane musibah. Saking pirang-pirang awak-awakan mulimaniku kang lara sedangkan musibah teu eureun-eureun terjadi ka awak eta teh panyakit nyeri wan nisa'u la sabra lahunna wala qudrata lahunna ala hamlil janaiz dan utai pirang-pirang wadon maiku arana nahan ujiku maujud gadoe nisa dan waranana kawasa iku maujud lahunna gadoe nisa ala hamlil janaiz ngatasi nanggung ing pirang-pirang janazah sumartane ma'al khawfi sumartane wedi minta kasufi mahasinihinna saking narima kabuka pirang-pirang kecantikan nisa sedengkeun awewe mate tahan uji teu aya kawasa kana mawa janazah. Jadi bahkan ngiringkeun janazah neuleuh janazah bari rempan jasa tina kabuka kagelisanana kacantikanana sedengkeun lalaki di mana-mana neuleuh wajah awewe nu geulis beda bae boro-boro anu can kawin nu geus kawin ge rada lain deui bae bangunna teh haju bener-benerkeun kopiah haju bener-benerkeun atuh kancing aju beda ta eta pangaruhna kos kitu atuh Habib ge sorbana di lempeng-lempeng eta akibat deredo geulis eta kos kitu jadi aya efek langsung eta mah otomatis berarti diciptakeun ku Gusti Allah eta mah mun cara mobil di atas Innova asal dipencet bae geus bae jadi harurung kabeh nah ieu ge asal neuleuh langsung
Masya Allah guys bahaya guys ulah lah guys suka mau ulah guys awewe mah ulah sok lu campur ga urusan kos kada itu di imah bae guys awewe mah walidalan kena iki wala sobro lahuna gola rasul ngucap sabagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lini suatin gade birang-birang wadon atsba'nal janazah kang ngiringkeun ya niswain janazah ngucap-ngucapin laqad irjana ma'zuratin ghaira majuratin balik bae sira wadon ma'zuratin ale kang sakehe kang daroraka ghaira majuratin tur hale orana kang den ganjar geus balik bae lantaran ieu berangkat ke kuburan dengan sakadar dosa unggul teu aya ganjaranana masyaallah at-tahlilul labji wallahu a'lam bissawab.